Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta Abi Fitrah Zakaria di kelas 10 IPS 4. Dongeng sasakala tangkuban parahu. Tina hiji mangsa aya sahiji putri Jawa Barat anu ngaranna Dayang Sumbi. Dayang Sumbi gaduh hiji putra anu kacida kasepna ngaranna Sangkuriang. Sangkuriang karesepna ngaburu kaleuweung dibaturan ku hiji anjing anu ngaranna Situmang. Anjing eta lain sawajar anjing, tapi mangrupa titisan ti dewa anu mangrupa bapana Sangkuriang. Tina hiji poe, Sangkuriang jeung Tumang indit kaleuweung rek ngaburu. Tapi naha kunaon, pas Sangkuriang nitah si Tumang ngudag buruan, si Tumang embungeun. Si Tumang akhirna diusir ka jero hutan ku Sangkuriang. Sanggeus kajadian eta, Sangkuriang balik ka istana terus nyaritakeun ka indungna nyaeta Dayang Sumbi. Barang ngadangu eta kabar, Dayang Sumbi ambek anu kacida ambekna. Sahingga henteu sadar Dayang Sumbi geus nakol hulu Sangkuriang ku cukil anu di cepenganana nepi ka aya tapakna. Sanggeus kajadian eta, Sangkuriang indit ngumbara ninggalkeun eta istana. Dayang Sumbi nyesel sabab geus nakol Sangkuriang. Dayang Sumbi terus ngadoa terus tapa. Akhirna Dayang Sumbi dihadiahan hiji ku dewa nyaeta bakal awet ngora. Geus lila Sangkuriang indit, akhirna Sangkuriang mutuskeun balik deui ka istana. Suasana di istana geus loba nu beda. Barang ningali hiji awewe, Sangkuriang langsung reseupeun. Awewe eta henteu lain indungna anu kacida gelisna sabab awet ngora. Kitu deui Sangkuriang anu jalmi kasep teh. Dayang Sumbi reseupeun ka Sangkuriang. Dina hiji poe Sangkuriang pamit rek indit ngaburu ka leuweung. Sangkuriang minta dibenerkeun ikeutna ka Dayang Sumbi. Barang benerkeun ikeut, Dayang Sumbi manggihan hiji bohak dina tarang Sangkuriang. Dayang Sumbi curiga yen Sangkuriang teh anakna anu baheula kabur teh. Sanggeus kitu, Dayang Sumbi tuluy nyidik-nyidik Sangkuriang. Pek kanyahoan Sangkuriang teh anakna Dayang Sumbi anu baheula teh kabur. Sanggeus kitu, Dayang Sumbi ngabatalkeun lamaranana si Sangkuriang, tapi ku dua syarat. Kahijina kudu ngabendung Citarum, kaduana Sangkuriang kudu nyieun parahu anu kacida badagna dina waktu tempo sahari. Dina waktu eta keneh Sangkuriang tuluy ngabendung Citarum terus nyieun parahu dibantuan ku jin-jin gaib. Dayang Sumbi oge sarua menta tulung ka dewa yen dibijilkeun panon poe. Sanggeus kitu, barang bendunganna tos beres tapi parahuna mah teu can beres keneh. Sangkuriang ninggal aya panon poe nu geus bijil. Sanggeus kitu, Sangkuriang ambek tuluy najong eta bendungan kuat kabanjirna. Tuluy najong eta parahu eta ngacleung ka hiji gunung nu ayeuna disebut Gunung Tangkuban Parahu. Rengse mung sakitu nu ku tiasa ku simkuring disampaikeun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.